Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng simkuring Rifni Fatima Zara dina Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun dina 8 Mei 2024 nyaeta ruang gawat darurat RSUD Bekasi pinuh ku penderita demam berdarah. Video viral beredar di RSUD Bekasi anu pinuh ku penderita demam berdarah. Ngarespon eta Direktur Utama Rumah Sakit CAM Bekasi Kusnanto Saidi negeskeun yen eta video. Anjeunna ngajentrekeun dina rohangan anu katembong pinuh salian ti aya pasien oge aya anu ngadogoan unggal pasien. Ngeunaan kasus DBD di RSUD Bekasi Kusnanto netelakeun di Januari nepi ka Mei 2024 aya 469 penderita DBD anu dirawat. Dina kasus DBD 5 pasien nyatakeun maut. Pamirsa mung sakitu Warta Sunda anu baris kapidangkeun. Simkuring asmana tim redaksi Warta Sunda amit mundur amit mungkur. Patepang deui dina Warta Sunda anu baris tongkap hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.